Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana kumaha damang? Singkuring Kang Asep sareng Bapak Galih Sundara oge Mang Hamim Sumpena nepangan di palawargi sadayana dina pidangan carita Dedemit Rawa Getih. Mangga urang dangukeun jajar salajengna wilujeng ngadangukeun. Cek tibeh ditu Saha tu oeh teh? Da uing mah tu boga babatuan oeh. Yo we bengchu. Yo we bengchu tu toko le komo kamane hana. Babah bengcut. Aya naon cut? Tu sofa sia chancha tutut kawe. Muchancha tutut we lauk asing ha. Hampura atuh, aya naon babah? Bisa ma mane bubulu kadia ya na. We yak perlu yo. Panu naon ite? Udah luas jeung asa kulus Mane kadia belian lu kamari bawa kabe. Jika na milik na tarik kamane tanam. atuh si Anam bungah taya papadana tenolih karena kacape jeung kana rasa tunuh ura giru nyukot berlian tina lomari rek dibawa ka tokona babah bengcut. Untung motor can diasupkeun jadi gampang dipakena. Gerung geleser motor maju lalaunan beuki tarik muru ka tokona babah bengcut. Teu kacatur lila na jalan kocapkeun geus nepi weh ieu si Anam ka tokona bengcut. Sup asup kasampak teh si babah jeung Loli keur dariuk dina sofa bari silih wapan kue aya ku tegep. Ta geuning. Kenaon atuh bieu teh di telepon teh mun hese ngangka? Nya eta nya berat ngangkat telepon teh. Da HP-nya gede. Mun HP-nya leutik mah gampang kucing ge modon kaangkat. Atuh sok kabodoh sia hana. Aya naon atuh? Mun rusuh. Kowe teh nalepo ka babaturan di Makassar. Nawakeun belian nu maneh teh. Rejeki maneh eta babaturan geus aya di Batawi. Batawi teh naon? Jakarta ibu kota Indonesia. Oh Jakarta mun Batawi. Pas zaman penjajahan wae. Ta babaturan we teh geus aya di ditu. Kabeneran rek meuli belia. Kowe ditawaran nu maneh teh haripe. Langsung ka dieu ayeuna keur di jalan. Hanipu teh naon? Henteu jelas hanipu. Lain haripe. Haripet, Anam haripet. Oh, hanipet. Jangan nya hanipe. Hampuna. Euy kumaha? Ngadoa we maneh ka Tuhan. Poe ieu jigana barang maneh teu bakal dibayar kontak. Ani ku Cenoni kontan di. Nya atuh. Kuring oge rek kontan da duitna geus aya. Ngan meureun dikurangan DP nu kamari. Nya, dikurangan DP nu kamari 180 juta. Jadi meureun Cenoni mah tinggal mayar 17 miliar dan 820 jutanya. Sakitu. Sing bunga tamane. Anan jeung kudu sodaqoh sia ka anak yatim. Cek Loli manehna nyaho kudu sodaqoh ka budak yatim bari manehna mah koret. Tara pisan sodaqoh malah mun lebaran ge tara zakat fitrah di masjid deh eueuh daftar ngaranna. Teuing sok zakat ka mana ari Loli. Bunga uing bakal menyang duit gede yo. Mulunyan 18 miliar kali tinu. Oh sabaya 54 miliar. Wah, bisa nyeun pabrik atuh nya. Bisa nyeun pabrik. Rek nyeun pabrik naon maneh? Hanap. Kewe geus aya duitnya, pokoknya mah nyaho sukses we. Sabot keur ngobrol, gerung kadenge sorang mobil di luareun toko. Barang direret teh aya mobil Mercy warna bodas disupiran ku bapak-bapak jeung panumpangna ibu-ibu tiluan. Rag mobil eureun jerut nu tumpakna tarurun tuluy asup ka toko na babah bengcut bade rengku hormat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Abut, kumaha cake? Alhamdulillah, cager. Hampula teu bisa bahasa Sunda yo. Ceuk Wan Abut, disebut Wan Abut soteh dumeh manehna mah kawin ka urang Yaman. Aslina mah sarua ti Cina jeung Bengcut. Ngan manehna mah asup Islam leuwih ti heula. Yo bawatulan wete. Katalana Wanabu, baheulana malin Wanabu teu ditu nama. Ngalanna manehna teh bacok baheula mah di ditu mah bacok. Ngan sanggeus kawin ka urang Yaman diganti jadi Wanabu. Ieu nya Wan Abut nya. Wan Abut nya. Teu anyeh geuning nya kunya mah Wan Abut mah jangkung gede. Nya anjing ieu bet jangkung penyek. Ceuk si Anam heureuy. Ngan babaturan Bengcut teu peti ngomong sabab manehna mah kurang lancar kana Sunda. Gek sararea dariuk dina kursi di jero toko. Bu Loli hideng nyokot teh botol nu geus make es batu jeung kueh kering sabaraha keler disuguhkeun ka tamuna. Ayeuna geus kumpul nya. Jadi kumaha ye Cut nya? Kieu Anam dieu nyak. Ye Wang Abu siap meuli beulia maneh. Ngan hargana hayang sarua jeung harga nu ditawakeun ka oe. Teu nyaon, sok we. Si Anam mukakeun tas, ngaluarkeun berlian anu dua deui tuluy diteuneun dina meja. Wan Abut meuni colohok, kitu deui pamajikanana. Nu leuwih colohok deui mah babaturan pamajikan Wan Abut. Urang Makassar asli ngan geus lila cicing di Jakarta. Pok awewe nu make jilbab warna hejo ngomong ditujukeun ka Bu Loli. Ini barang bagus, keren banget ya. Ceuk eta awewe. Iya, ini barangnya barang bagus. Lihat nih, punya saya bagus kan? Ceuk Loli. Iya, saya tertarik banget ini. Mau dijual berapa, Bapak? Ceuk eta awewe. Ini mau dijualnya 18M. Kalau misalnya mau, saya keluarin sekarang. Ceuk si Anam bungah pisan sabab barangna geus pasti dibeli ku eta jelema. Saya pengen yang ini saja. Saya bayar langsung. Kontan, ada rekeningnya. Jangan takut, jangan khawatir. Boleh, saya bayar. Akhirna sapuk sararea berlian anu si Anam payu kabeh nu hiji dibeli ku Bu Loli sedangkeun nu dua deui dibeli ku urang Makassar babaturan Bah Bengcut nyatana Wan Abut jeung nu saurang deui. Teu kira-kira eta bungahna si Anam narima duit 54 miliar kurang langsung ditransferkeun kana rekeningna. Bungah luar biasa ieu si Anam. Ceuk pikirna jadi nyieun pabrik gas jeung jadi nyieun lowongan pekerjaan teh. Sanggeus dibayar, si Anam pamitan ka Ko Bengcut jeung ka sararea. Terima kasih pisan ye, geus nulungan ka uing. Pokoknya mah sadaya sing sehat sing barokah. Ame, doakeun we tuh sing bubul cageul deui. We panyeut teu bisa lempang. Koko doe ge ngempleng yo. Ceuk Bengcut. Nya kok didoakeun sing bubul cageul, pan mun geus cageul mah bisa nyanyung dah. Kamana wae ngomong teh? Ceuk Loli manehna amek disebutkeun salakina dititah nyanyung ku si Anam. Sanggeus beres babadamian jeung babayar, si Anam balik muru ka lemurna nyata Cibako rek ngobrol deui jeung pangurus urang ditu.
Nahan hate si Anam teu kagamargeun ku carita. Sabab 360 derajat robah kahirupan si Anam ayeuna. Nu asalna kere, nu asalna boke, ayeuna mah jadi tokeh. Jadi beunghar duit nu katarima 54 miliar kurang. Ceuk pikirna sukses ayeuna mah Anam Jahanam teh ngan hanyakal eta namina bet ditamihan ku ngaran Jahanam. Istuning poharanya pala wargi. Si Anam ngajalankeun motor muru ka imah sanggeus tepi manehna ganti baju. Sabab teu kuat ku hareudang geus init-initan. Barang arek dahar di luar aya nu kaketrok kana panto imahna. Cingoreng Darwan dibaturan ku Pak RW. Geuning akang. Aya Pak RW ji. Sok atuh mangga ka jalebet sanya. Ceuk si Anam ngabagiakeun. Nuhun yeuh. Damang jang Anam. Ceuk Pak RW. Alhamdulillah Pak RW. Nyuju sehat ayeuna mah. Kumaha sawangsulna jamang? Alhamdulillah. Keur sehat mangga euna mah. Ngan ieu we duh huntu nyeri kohok nu pelwah kenca. Hampura we singke emang ngomong rada ngaharurung. Ceuk Pak RW. Teu nyaon kumaha tuh ieu mah kening amis-amis hungkul. Meureun ke ngajeledud kana huntu. Sugana anu asin. Aya ke aya cai heula yeuh. Ceuk si Anam bari sor ngasongkeun cai dina botol. Teu kaburuna heureuh cai jadi weh meuli cai anu aya dina botol. Aya nyaon ieu Kang asa ada leuwas. Komo dibaturan ku Pak RW kieu mah. Boa-boa aek mere panawan nya ka uing. Ceuk si Anam ngaheureuyan ka Darwan jeung ka Pak RW. Rek obrolkeun anu kamari teh ya nu geus sapuk babadamian di imah. Kieu gerayeuna yeuh. Saksina Pak RW. Jadi 60 urang masyarakat anu sok ngolah bako teh siap cenah ngajual ka Ujang komo bari kontan mah. Dari Kabah Doyo tuh pan dianyuk bari jeung hargana murah, kadang-kadang mapan sabulan 2 bulan karak dibayar da ka karak payu di kotana. Nuhun cenah dari rekontan mah ngan hargana mun bisa mah hayang leuwih. Sabaraha Kang? Minta 10.000 cenah. Sabab bakona geus langsung rek dibungkusan kudu nyarieuna teh. 10.000 menyang mungkus. Teu jadi masalah harga mah kuning wanyi kitu. Ngan maksudnya kieu yeuh. Kuning teh Kang boga gagasan, boga rencana. Hayang nyieun lapangan gawe ke masyarakat urang dieu. Nganah teu judi, nganah teu mabok, jeung nganah teu puak paok. Ti mimiti awewe lalaki kolot budak. Hayang cenah juga lawe Kang, kumaha ya kira-kira satuju tuh. Wujud bagaweanana kumaha jang Anam? Ceuk Pak RW manehna milu mairan. Teu pati loba omong sabab huntuna keur karasa sasanudan. Atuh si Anam barabat ngadongengkeun gagatanana, nyaritakeun rencana anu kamari geus digamar jeung geus dipikiran. Pak RW teh bunga sabab geuning aya warga anu boga otak cemerlang atawa otak hade bisa nyiptakeun lapangan kerja di lemurna. Tah eta mah alus bener kudu kitu budak ngora mah. Duh bapak mah bunga jang. Ujang teh geuning boga otak anu alus. Jiga eta tah, jiga gubernur Indonesia, duh otakna teh hade geuning nurun ka Ujang. Da teu jauh geuning namina teh nya. Ieu mah Anam, itu mah gubernur. Cumuhun. Nyuhun we, nyuhun ngantong disadawakeun jeung gubernur Indonesia. Cuk ete-ete acan di dieu nya ge. Nya ari geus jeneng mah sugane tu Ujang ge bisa-bisa jadi lebe atuh. Ceuk Pak RW ngaheureuyan ka si Anam. Kumaha sapukna kira-kirana yeuh. Ai ceuk abdi mah kieu meuning obrolkeun we ku Akang jeung ku Pak RW gagasan abdi teh ka batur. Nyamun ditarima isukan urang ngabangun gudang keur gudang bako. Jeung non mere modal wis aya nu teu boga modal atawa hayang meuli barang ku kuring di modalan bayarna mah kewe ku barang ka dieu. Kumaha mun kitu? Tah eta
Jadi nu teu boga barang oge kan bisa non usaha gitu nu teu boga modal jeung teu boga barang ge di modalan mah. Ceuk Pak RW manehna bunga jeung satuju pisan kana gagatan ti si Anam. Luar biasa palawargi geus boga duit mah otak teh jalan geuningan. Kamari we meureun sumpek sote dumeh keur boke atawa kere. Kitu we lah. Pokoknya masuk bejakeun ka masyarakat. Kuling sanggup ngabantu, yuk ulang babalangan ngawangun lemur, ulang ngawangun ekonomi anu hade. Ti urang jeung urang deui kitu maksudna teh. Ngan engke meureun lamun geus aya barangnya umat jual ka kuling bejakeun ceuk si Anam gitu. Sok jang diestokeun pisan engke Akang jeung Pak RW rek kuriling deui. Bisi engke bah doyot ngamek kumaha tah pan meureun eta teh pasar manehanana ayeuna direbut ku Ujang. Engke nyu ngomongna masyarakat. Sabab masyarakat ge meureun leuwih mikir ieu mah 60.000 teh anyuk. Ani kuring 10.000 teh kontan. Matur nyangu teh mah dianyuk ai kitu mah. Jaang mah meureun teu nyunguan dianyuk. Sok atuh kitu rek balik heula jeung Pak RW engke sore meureun rek kuriling tah ngabejaan batur. Malah mun teu hujan mah rek ka Cihonye ngabejaan bah lili sugandaikeun ngajual ka dieu. Hargana sarua we sakitu. Hargana sakitu aya ongkos kirim. Kenyang lamun misalnya bakonya 2 kintal tah meureun sakilona misalnya sabaraha ongkos kirimnya ke nu nanggung karunya atawa sugan ke nu ngadorong kana roda. Pan engke mah meureun jang bisa dijemput ku mobil. Tah bener kang ulang meuli mobil ke mah ngajemput bako teh mun sajenjen malah leuwih neug. Amitan heula rek balik heula jeung Pak RW. Bapak garek balik heula we. Keur mah ieu huntu dikatiisan teu kuat beuki nyeri. Ceuk RW bari tuluy amitan. Bral Kang Darwan jeung Pak RW balik ka imahna masing-masing. Kocap isukna si Anam dibarengan ku RW jeung Kang Darwan ngumpulkeun masyarakat di imahna Pak RW nu cukup lega. Mahi keur sawala ai karek 100 urang wae mah. Kang Darwan jeung Pak RW ngawakilan si Anam umaja ka masyarakat pikeun gawe bareng ngawangun lemur, nyiptakeun ekonomi lemur ti urang keur urang kitu anu disawalakeun ku sararea. Sanggeus sapuk babadamian antara si Anam jeung masyarakat anu rek gawe bareng, dipilih Kang Darwan minangka pupuhu dina eta kelompok usaha. Pak RW diangkat jadi sekretaris. Bendaharana Kang Dasta nyekel duit sabab manehna mah kakocap jujur jeung sanggup ngaganti cenah lamun aya kakurangan atawa kaleungitan. Si Anam geus boga anggota kelompok usaha nu jumlahna 150 urang. Sabab katamahan Tilmur Cihonye etea si Anam kukumpul bahan keur nyieun kudang jang bako. Tanahna meunang meuli ti Kang Ajum, manehanana butuh keur ngawinkeun anakna. Ngajual sawah kurang leuwih 20 are keur pigudangeun bako nu si Anam. Luar biasa bungahna masyarakat urang dinya. Ayeuna mah geus eueuh nu judi. Sabab barudak ngora diberdayakeun nu asalna judi jadi boga pagawean.
Nu asalna mabok jadi boga kasibukan. Singkatna awewe lalaki kolot budak unggal poe bisa menang duit. Strategi nu diciptakeun bener-bener manjur bisa nyiptakeun ekonomi masyarakat di dinya kalayan hade tur nyata lain ngan saukur beja. Kocap si Anam keur ngobrol jeung Kang Darwan katut Pak RW ditambah ku Kang Dasta keur nyawalakeun ngeunaan lengkah-lengkah salajengna dina perkara usaha. Bener Jang, akang mah ngerasa reus ujang dina waktu sakitu geus bisa nyiptakeun lowongan kerja keur masyarakat urang dieu. Ceuk Kang Dasta reus. Alhamdulillah nya Kang, jadi kieu kuning kahidupan teh. Lobahnya nya panyawenan kana suhunya lah mun cenah babasaan teh mah. Ceuk si Anam ka Kang Dasta. Nya Jang ari urang nadaek ikhtiar jeung ngadoa mah. Tah kitu pan hasilna. Ujang mah bagja ngan tinggal rumah tangga we nu acan teh meureun. Iraha tuh Jang rek kawin da geus boga kabogoh lain. Ceuk Kang Darwan. Aya Kang adi awewe mang ngan hayang rengse heula pagawean. Banyak heula kitu cekelana nya masalah usaha teh. Ceuk si Anam sabot keur kitu handphone si Anam disada sababaraha kali si Anam teu wani muka bisi ti jelema anu jahil. Tapi HP-na disada wae atuh si Anam teh panasaran. Tuluy musiwa ngodok saku jaketna ngaluarkeun HP. Aya chat ti Buya keur si Anam. Tapi bentukna sora lain ku tulisan. Si Anam bingung kumaha mukana sabab di dinya aya Kang Darwan jeung Kang Dasta katut Pak RW. Aya nyaon atuh ieu Buya teh. Buat ngirim voice note jam sakieu keur loba batul di kumaha caranya atuh teh. Ceuk si Anam bingung manehanana. Pak RW surti. Eta teh WA ti saha Jang Anam? Ci ieu ci kabogoh Pak RW. Ceuk si Anam ngabohong. Sok we atuh buka ka itu di tukang bisi di mah kabaca atawa kadenge ku bapak bisi era mah tuh. Tah atuh nya. Punten nya kasayanya we punten sakedap je. Abdi bade muka heula ieu ye. Nyon WA ci bebeb. Tuluy katukangeun imah rek muka notifikasi nu dikirimkeun ku Buya. Barang geus nepi di golodog dapur gek diuk tuluy muka WA ti Buya. Assalamualaikum. Kumaha damang Jang Anam? Yo Buya yo. Kitu sora nu mimiti kadenge tina notifikasi nu dikirimkeun ku Buya. Satuluyna Buya teh nguping wartos. Den Jang Anam cenah tos sukses. Leres kitu sok bagi-bagi ceuk sora Buya dina WA. Tuluy nu sejenna ku si Anam dibuka deui. ulah hilapnya infak teh yo ka yayasan Buya. Hehehe. Nu terakhir ti Buya teh kieu. Tah panyari parantos infak mah yaktos bakal uihna teh seueur. Margi beuki seueur infak beuki seueur deui ke kagentosanana diantos bos ku Buya yo. Biasa we transfer lah teu kedah ka pasir betrik bisi teuwih teuing. Atuh si Anam teh ngahuleng kekarak inget yen can infak ka Buya. Mangkaning Buya pisan nu mere pijalaneun beunghar seperti ayeuna teh. Oh, can infak ka Buya. Aduh, kayakah hayo we ngaluarkeun duit yang usaha aya Buya can diinfak. Bade sawayaha atuh ka Buya nya bingung yo. Ceuk si Anam tuluy manehanana noel HP-na. Waalaikumsalam Buya, kumaha jamang? Abdi alhamdulillah sehat nyo. Yuh punten cek acan tiasa ngadeungeus ka dinya jalanan repot. Mimiti balasan si Anam ka Buya.
pelekawis impak cangtosnya bakal di bankingkeun. Cek si Anam deui. Tekung silila HP si Anam sada jeung aya jawaban ti Buya. Sawios teu nanaon sok we bankingkeun. Da sami wae. Wios lah teu ka pasir bateri oge nu penting mah eta na we bistelna. Ieu tah nu rekeningna nya jang Anam. Cek suara Buya dina HP istuning matak bingung keur si Anam sabab naon duitna saeutik deui sedengkeun ka Buya hayang mere gede. Tapi manehana teu bingung jeung teu susah cenah rek mere we saayana keun mae ditarima jeung henteuna mah. Si Anam ngajawab, aya yo impak ti abdi aya kadarnya kanggo Buya mudah-mudahan mangpaat Buya jantos jalan nu sanesnya punten pisan we Buya rada telat nyu. Cek si Anam sanggeus kitu manehna transfer duit kana rekening nu dikirimkeun ku Buya. Jumlahna cukup keur meuli mobil nu dipikahayang ku Buya. Sanggeus kitu si Anam asup deui nyamperkeun nu aya di hareup. Kumaha geus WA-an teh? Panantos eta bima biasa lah si Neng ti ditu. Tos lami teu amang ka bumi nya. Keun bae aing geus aya komunikasi mah. Kelah kawin mah ku akang dianteur. Sugan aya duit sesa di dieu teh rek rajaban ya kumaha rek nyumang. Siap abdi nyumang. Sok ayeuna mah tong haliwang. Pokoknya ulang ngademal kue we nya sareng ngademal nyaon tumpeng jangan rajaban mah. Karek ge sakedeung diuk dina kursi. HP si Anam geus disada deui wae. Meuni ganeng barang ditempo teh. Si bengcut nyelepon aya nyaon yu. Cek si Anam tuluy ka tukang. Hanyo, cut aya nyaon cut. Halo Anam. Yo oya bengcu yo. Oh nyaho bengcut aya nyaon atuh. Kieu mane pohonya. Teu poho ka bengcut mah. Aya nyaon atuh. Pamane geus janji ka we lamun eta barang payu mane rek mere fee ka we rek mere bonus. Mana sia bonusna? Oh lek menta bonus. Kuing dibere bonus mah tong hariwang. Tadi mah pan meureun loba jelema, ai dibikeun tadi mah ke meunceuk jelema itu kumaha ka engko. Pan we ge camen tate sabab tadi aya kene jelemana di dinya. Jadi we teu buru-buru menta ka mane sil kanya hoa. Oh cuma takan tong nyebutkeun poho da engko ge kakalak nelpon ka uing. Geus badanik jelema nya. Geus penting tadi mun teu salama balik teh. Sok atuh transfer ke kawe. Rek mere sabaraha manesya. Ana, Ai mere mah kumaha uing meureun eta mah kaikhlasan we. sok atuh buru transfer ke kawe we kebutuh duit yo. Rek meuli obat jang kokot. Cek si bengcut bari harita tuluy nutupkeun sora HP-na. Si Anam inget kana janjina teu kungsi lila transfer ka si bengcut gedena 500 juta itung-itung mulang tarima berlianana dibeli ku babaturan si bengcut. Atuh tudu bungahna si bengcut menang duit 500 juta sabab manehna hayang berobat ka Singapura ngubaran setrukna anu hese cager. Tunda lalampahan si Anam anu keur suka bunga, loba milik, loba rejeki jeung loba duit. Urang kocapkeun Buya anu aya di kantorna nyaeta di Pasir Betrik. Sore harita teh
Hujan miripis buya campego sorangan teu aya tamu anu datang. Keur kitu tuluy dicabak tetela HP na teh teu disada. Tara ti biasana, da biasana mah sok beberwekan eta HP buya teh. Ganeng kadenge aya nu ngomong tina HP ngan ku ayeuna mah teuing kunaon. Eta HP buya henteu beberwekan teu sada, atuh manehna bingung. Kunaon ieu teh? HP cepet teu disadanya da biasa nama berwek itu HP teu disada. Duh mangkani ngeuweuh nu nempo lah kumaha atunya. Hese neleponna dika. Euweuh nu nempo. Bingung ya. Cek buya manehanana bingung hayang nempon notifikasi ngan HP-na teu disada. Tapi teu eleh akal. Manehna nyoba-nyoba nelepon ka anakna anu bungsu dirarampa nyabakna atuh puguh we hese nyambung. Untung apal nomerna. Ngan kitu oge sababaraha kali salah kalakah nyambung ka batur lain ka anakna. Lilaku lila amah nyambung palawargi ieu buya nelepon anakna ngan hanya ka deui teu kadenge sorana ti ditu teh ngan saukur ngaheos hungkul. Atuh buya keheul taya papadana HP hampir dibantingkeun ngan untung kaburu sadar bisi aya notifikasi anu penting. Duh aing mah da lamun teu butuh dibabetkeun ieu HP jeung segoreng patut. Ongko we hargana mahal tapi kualitasna butut. Babetkeun ke masyang sebuka duit mah meulin weutuh aing. Cek buya amek-amekan. Keur kitu torojol aya nu datang. Buya buburu diuk meneko kawas biasa. Nyangkana nu datang teh tamu, padahal mah anakna si Eneng nu bungsu nu diwowoy teh ya. Papi. Oh, si Eneng nih sugan teh tamu hanas diuk meneko sia. Sok, sini Neng. Kunaon papi teh nelponan wae tapi teu aya soraan. Cek anakna. Coba liatin ku kamu sada tah HP papi. Tapi barang digeserkeun tengah berwek tokna teu sada. Cek buya. Tok tuh apa papi? Hetok kepokona mah nu sok sada geuning dina HP papi. Eta teh tok ngaranna teh. Oh, tok. Nah aku mah tuh teu nyaho. Kumai ayeuna nyaho sok pangmukakeun naon tadi teh bisa aya voice note atawa naon bisi tamu rek ngirim ka papi. Tar lihat dulu ah. Cek anakna tuluy. HP bapana dipareuman heula sabab acak-acakan layarna. Sanggeus baterena dibuka tuluy dipasangkeun deui sarta HP-na dihurungkeun. Tekung silila eta HP hurung deui. Barang dibuka notifikasina tetela aya transferan duit gedena 5 miliar datangna ti Anam Jahanam kitu nu aya dina layar. Papi Milik naon ieu teh? nya ieu nya aya nu transfer ka papi. Sabaraha? 5M lho pi. Wesh, keren kitu tah 5M. Aduh, bunga. Ti saha? Yang ngirimnya teh namanya teh Anam Jahanam. Oh, si Anam. Wah, bener. Aduh, jadi saya beli mobil kemang tahu teh. Ayo Neng, ke showroom ayeuna yuk Neng yuk. Entar atuh papi mah meuni rusuh wae. Mending besok we ah. Ayo ayo ke ku papi dibere bonus meuli naon sok. Sok gede duitna 5M eta. Papi hayang meuli mobil tiapan ku kamu dipake nangerin ku papi. Beunang geus atuh hari kamu capek mah. Ayeuna urang pulang ka rumah lah. Mun arek oge kieu we. Kamu engke pesan lewat aplikasi ka showroom. Engke ku kamu meureun bisa ditingali tah bari pergi kuliah. Kumaha mun kitu? Tah eta kakarak
gosip. Eta papi aku atuh. Hayulah balik geus puting da moal aya semah meureun. Sok atuh ning teu heula papih tungtun. Isukan sakalian nyangan HP nu alus ieu dibabetkeun. Goreng otokna teu sada. Cek Buya manehna jadi hayang meuli HP, abong kena keur loba duit. Tah eta palawarginya pangaruh duit mah nu asalna moal meuli HP jadi meuli HP. Buya jeung anakna kaluar ti imah anu sok dipake tempat praktek ngadukun. Tuluy init nyamperkeun kana mobil anu ngabagug sisi jalan. Tiasa we dijemput ku mobil mewah ari balik ngantor. Sanggeus tepi bus duanana asup kana mobil. Tuluy mobil dijalankeun ku anakna balik ka imah. Saja jalan galecok ngobrol lantaran bungah meunang duit nu sakitu gedena. Buya cacarita yen hayang mobil nu kitu jeung nu kitu. Hayang meuli handphone nu alus anu henteu beunang ku virus cenah da ceuk manehna mah eta handphone teu sada teh beunang ku virus. Bari padahal mah teuing aya nu kaklik meureun ku leungeunna. Maklum ieu Buya ramona teh jempol kabeh palawargi. Kocapkeun isukna Buya keur diuk dina kursi dibaturan ku anakna. Ari mangkar dun mah keur nyebor kekembangan di taman anu digigir. Jadi kumaha tuh papi? Arek mobil nu eta wae. Iya tuh nu mana deui pokona papi hayang mobil nu eta nu kamu dicek papi teh sok coba buka ku kamu aplikasina. Kamu pesen ta ka showroom pake aplikasi ngarah henteu init ka showroom. Pan kamu meureun kuliah, papi ngantor ka itu ka bukit. Tah kamu pesen pake aplikasi. Kemake papi nu ngobrol ka urang showroom mah. Boleh. Bentar atuh. Aku kan ye keur WA-na lah jeung temen. Besok buru kenang seberang pan papi kudu init ngantor. Cek Buya nyebutna teh ngantor ngadukun teh palawargi. Wahara pisan. Anakna tuluy manehna buka aplikasi, mesen mobil ka showroom. Ngarah jongjon cenah mesen tina aplikasi mah teu kudu init. Da gampang aya namanya. Artos tiasa ditransfer, gambar tiasa dikintun palawargi sadayana canggih aya namanya. Barang anak Buya keur muka aplikasi pesanan kendaraan, mangkardun datang nyamperkeun ka maranehna bari haruhahareho duka aya naon. Geuning waktosna teh tos seep. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.